Baraya waktuna ngadong. Ayeuna urang rek mawakeun carita ngeunaan kancil, sasatoan leutik tapi pinter. Kumaha si kancil bisa nipu buaya supaya bisa nyebrang walungan. Hayu urang mulai. Haduh, kumaha ieu? Kuring hayang nyebrang, tapi cai walungan jero jengget. Lamun nepi ka katempo ku buaya, bisa jadi daharna. Baraya naha kancil bakal nyerah. Teu atuh. Anjeunna pinter, sok aya akal. Hayu urang tingali naon rencanana. Buaya, buaya, ka dieu heula. Aya naon, kancil? Hayang jadi dahar kuring. Teu atuh buaya. Kuring teh diutus ku raja satu pikeun ngitung jumlah buaya di dieu. Ceuk raja mun jumlahna cukup, bakal diberi hadiah gede. Hadiah. Wah, alus eta. Dulur-dulur kumpul. Urang ngabantu kancil ngitung. Wah, baraya. Buaya teh percaya waka kancil. Kira-kira naon nu bakal kajadian? Hiji, dua, tilu, opat, lima, hatur nuhun buaya. Tapi sabenerna kuring mah ngan boga akal supaya bisa nyebrang. Hahaha. Aduh, kancil nipu urang deui. Kacida licikna si kancil. Tapi baraya naon atuh anu bisa diajar tina ieu dong. Baraya tong hilap, urang kudu pinter dina nyang hareupan masalah. Tapi ulah nipu batur. Sakitu dongeng ti abdi. Mun resep, tong hilap pencet tombol like jeung subscribe, oge tulis di kolom komentar dong naon deui nu rek didongengkeun. Hatur nuhun, dugi ka tepang deui.